ingat ke pasar ya mah kudu ke pasar lah ah bisi anu ngontol si Japri jeung Supri di situ ke pasar di kos kamari ieu kan kamari ge pedagang karongklen si eta si Japri si Japri mah ketang pina digadekeun nya si Supri pernah yang nu anyiran taungan beki-beki teh ngan rata antum kan gede heula ka deui hah si Jupri jeung si Sapri kan orang yey kok tadi geus ngomong nya poho akang teh hampura ada akang mah poho kumaha ga saya nu ieu saya nu poho naon cariat mana di mana ya Allah Kang poho can nyieun euy atuh huntu baru kunaon ieu kotas nyabut huntu euy aduh nyeri kene ge kumaha teh bisa mah da era nganter akang ka pasar ngontrol siap Kang ayo mau ngontrol atuh akang nu jeung haream nyenak motor nya kabare saeutik tuh pelanggaran aing moga beuki-beuki teh nya si Supri ge halusan anjing bawaan heuleuh mun di temongkeun ka akang hejang akang neangan teh hah heuh lamun mang neangan teh leuh kas maneh jon aduh nyisar ayu urang baik hati nyisar moal ge geulisna istirahat we aing akang anteur ladengan iya Assalamualaikum. Keamanan iya bos mana aman pasar ah alhamdulillah syukur atuh aya kitu mah wah kodeh lah Assalamualaikum Haji salam keamanan biasa Ya bos, oke ya, nuhun ya ya, maksudnya, anteur nuhun Pak Haji ya siap. Assalamualaikum salam biasa Oh iya iya. Rezeki ya. oh mohon oke nuhun ya yuk mana kontaknya lamun aya pasar model taman keamanan Oh iya. tas ditanggung ya mangga sarpi kieu bah ini Kang budak mana nih aneh lagi gudangna telat budak kan apa sorangan nih kanan urang teh tas nyebut huntu istirahat teh kudu ieu ieu maneh mah teu da api-api nya namanya di huntu tapi heuh baru Mang aing waduh lagi akang deuleu ye. Ha. pi Ha. tambah jeung kitu-kitu atuh aing pasar sawe ku aneh Kang ampun. ya Ayo. soal bagian si ieu nya bagian hukuman mah si Japri jeung Supri tah Jelas kudu dihukum atuh. Mending mulang mah ini mah. udah sepi kieu si Sep teh rek nyoketan dietna rek nyoketan endong tangkora ieu hadiah nyana udah aku suka nih raya di ditu koplok nggarelo anjing teh hah Kamu nu akang we segede kieu nya.
Yang sarboah mah tuh kelepekannya lain kekelepukan deui mah tuh. memuaskan berarti nya. Di mana ya terapi mujarab gitu. Aduh, Jauh Kang aya ge. bayangnya tuh kali-kali mah ke akang anteur menyase gitu. Dia kayu diantar lah. Anak tuh aing kebayang wae nya sarboah teh bukan ka ayeuna. Ari Oh, kemarin ngadeng-ngadengnya diganggu ku bos kopral cenah anjing. Lah. Wan-wanian eta ka aing nya bos kopral. Panggugan deui we. Asrina cabut gas ya. Lebay mah nya anak buah akang. Dibangnya dicabut dari kuntuk kat kang leuh gitu. Meja sares mah ya dah kang ya dah. Bocurang nyari buntu. Asa buntu. Tong Bang Rewi. Yang para rusing kasih japnya. Sedang kurang ada ayam putih gitu nyari buntu. Pak, telepon Mantri. Oh, hanya. Kalau tuh orang telepon lainnya. Halo, Pak. Halo, halo. Ker di mana, Pak? Lagi di rumah. Iya, aya pasien. Mang Satang ieu teh. Oh, iya. Bapak teh sakabumina ayeuna teh. Bisa, saya kesana sekarang. Sok ke bumi. Diantos di dia. Iya, siap. Oke, siap. Mohon, Pak. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mang Satang lagi. Kenapa dia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini rumahnya Bapak Satang? Iya, betul. Ya, siap. Di mana sekarang? Pak. Bapak, masuk Pak. Ya, masuk. Udah, ayo. Pak. Kenapa dia? Tadi Pak, ieu teh di Bonggolan Pak, ku preman itu jeung teu sadar kieu we Pak. Sing paninggalkeun Pak. Digebugan. Yaudah, sekarang nunduk dulu. Bapak berangkat ke makan, Zak. Buat kapas. Buat kapan? Atasnya. Kenapa dikapasin hidungnya, Pak? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi takdir berkata lain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik urang kunaon nyi? Alhamdulillah ya Allah. Dah.
balik. Balik sih anjing. Buru balik. Gimana bayaran? Balik gitu mah. Buru balik. Mali bayaran. Bersih aya ge. Kumaha di gelo eta mah. Jangan jadi gelo eta mah. Awas kade. Tong sia. Patri gelo. Naik ke puncak. Bos. Kopi hitam. Nah, kos budak orok wae dik ka. Kun bae dah. Rumahnya tato tempo. Aku kada sabar. Oh, siap. Kopi hitam. Kumpul euy. Bisa teman nyanyi. Kopi hitam. Sok gitar. Semangatku ya. Kumaha? No. Ya. Kemana dia aku teh nyaho ya? Geus kopi hitam terus. Apa? Hitam. Sok gitar. Mana bisa teman gitar ya? Iya. Bisa teh bae garok bulu. Wah. Ya. Oh yeah. Kopi hitam. Ye. Pan ayeuna teh ngulik si kajon teh kok. Bos, kumaha? Siap, Bos. Siap. Sikat ah. Kira-kira si Jona di mana? Itu tempat dia nyulik tempat si Jon di mana ya? Anu kira-kira nongkrong si Jon di mana? Apa? Jadinya Siap. pas tikungan Apa belok TKP? kiri. Anu ke arah ke kanan ini. Di dia. Heeh. Sikat. Di mana? Batu aki di bawah tuh. Itu. Kan ikut tiruan ya. Aya bos ieu. Aya bos. Bos ngegebuk. Kan mana amak kasih ya kasih kojon. Heeh. Mana yang pangleban nenggel siap. Siap. Saksia bergitar. Ayo, gaspol. Gandong atuh bos teh. Gitar no. Ya, gitar lihat sekal. Siap bos. Aduh. Come on, let's go. Aduh, pecut heula. Aduh. Ya, anu naik udah. Kadu jeung ban ya. Teuing bos. Abi si Elta we si Garo. Goblok ya kan. Si jeung geuleuh orang. Kehalangan. Teuing. Nyeri. Kunaon mana? Kunaon rok. Nyeri betul. Itu boloho sih mah. Geus tong digandong karunya. Ayo tuh. Langsung. Hareureuy wae duh. Kumaha? Panggil si Jon teh ayo. Ayo. Ini mana? Hah? Apa ini mah? Sampur aing mah. Sampai. Kuratang euy kamari teh ngomong cuti heula. Hegun mata naon atunya nelpon. Kan boga meureun nomor apa? Tuh Kang ai hilap teh sok tara inget euy. Hampura ieu Kang lu Kemarin dia disarekan biak bersih. Udah telat datang ke pasarna. Dari telepon nagihan turun nang saeutik kamari. Coba lamun di ka bau teh butaras. heueuh nya leuheung lamun kasih kajian nawaran rana ka akak. Sok kira maneh makan eueuh. Mun kitu ye Kang cenah mana buktikeun akang hayang nempo hasilna. Hayangnya lamun ke maneh nu ditelepon hek ceuk si kajiannya si Japri maneh yang rana. Kudu langsung dibawa eta ranana ka dieu hukuman maneh eta. Urang rajengnya Kang ya. Nah, rejeng. Siap Kang. Nah, Ayeuna kudu kumaha tuh urang mah. moal Awas saya tanya hukuman mana pokoknya mah kudu dibawa eta rana hareupeun akang penasaran. Kang Anu mah tuh akang. Gitu sih mah. Nah, geus kitu meureun, ya. Kayak kemarin kali ari si Japri mah Japri. Si Japri kemari eueuhnya. Kayak gampang eta orang beda-beda hukumanana. mangkat data di teh semua. Kemana? Ku beja Jon. Ka urang biasana sok nyampur. Eueuh Sok aya sampur teh itu heuh. Terus nanya, teu akang bade ieu lah, bade cai lah mengulas. Aya urang kudu kamarana. Ayeuna nya sampai Bebas. bebas enak lah disukan. Tadi sukan aruhnya pasar. Mana dia? Kang, Eta kaderana poho ya. kana naon deui wae? Eta hukuman tadi. Was kata ieu teh. Belum buka dengan goblok sekolah dibejakeun anjing. Bejakeun ke ceti aing kitu ka mana? Dong siang Ah, goblok sih mah. Bae sakitu mah leung teh dihukum nih. Weh, tuh hancur anjir. Aya modal. Oh, bau kieu anjir. Teh
Tuh anak buah si Karsita tuh ke dalam tangguh. Tangguhan si itu pakai kolor pakai di botas. Itu topina di kan topina ciput. Sia ama ka eta. Pangculik ayeuna yuk. Ayo geus gaskeun lah. Gaspol. Culik. Woi. Paling bejakeun sia kasih Karsita. Tusian. Wah, woi. Alah, anting aing coplok. Aduh. Ajan. Aing bejakeun sia kasih Kasta anjing si Karsita anjing si Kasta goblok teh. Mas anjing bejakeun. Mau sekap bro. Anjing bagus. Talian di dia talian. Masuk atuh bo berat bo itu bo. Betul. Sapukeun lah. Geus pingsan anjing. Masih gitu Paeh lah. teu, ada paeh. Bodoh amat lah. Beungkeut. Kumaha bos rencana? Rencana Buli giran mah. bulu cunan lah. Ayo. Cina bebeja kasih Karsita. Nanti bulu cunan lah parek cenah bebeja kasih kita. Cenah Orang penghinaan. Bari titah lu aja. Bebeja bulu cunan bebeja Pakai Karsita. sarung pakung gua tom. Karunya. Gua sih baju nang lah. Buka we bajuna. Beungkeutna tah di. Balik belek kelek cenah sadar lah. Bos kalekan Kelek bos. bos. Wah. Geus. Buka aja ya. Buka dulu. Aduh, sia. Anak masih kasih tain. Nyeker. Baru ngaranna Kojon. Heeh. Tah. Wanianan sia Jon. Cek garok itu cek bos kopra. Sia, mesti Cirian beungeutna garok. Tah, tompel. Balik bro, balik. sia. Kemarin tinggal mana yang dengan sia teh? Juk, ayeuna sia bebeja kasih Karsita. Kela tuh sabar itu ciput dewek. Ciputna pauk we. Rok ciput Pauk. pauk. Oh, Balik. Bebeja juga kasih Karsita gelut perang gitu nya. perangkeun. Perang. Geuleunya jeung Perangkeun sia. Yes. Ya. Si Atok rok. Berhasil cium tangan goblok dong. Cak ayeuna mah kemarin cara cara menangnya si Karsita gelut. Pan aya Ali di ditu Kecuali bawa we heuh. Bisa ngeuleuh ti kajawannya mah tah jam eta. Kade. Hah? Ini tenan di ieu mah. Moang kayak mana ki Eta bawa. goblok aja mata. Ngejas. Tengah bos sekali. Aduh, bisa itu. Telat anjing. Wah, telat. Kumaha ayeuna? Ngopi wae. Ngopi wae. Ngopi perayaan tuh bos. Perayaan. Siap, ayo. Bakakak Ka warung lah. domba. Kakak lomba hayu. Kita Kemon. Anjing. Yang mulus euy. Obehan wayangna. Kamu doa. Itu tuh. Obehan. Bos orang Ada tinggal. Cikut. Kabur. Masuk be. Goblok kemana anak buah teh aing ditinggalkeun teu wajesna. Awas ya. Ditonyok hiji satu. Aya bos ditinggalkeun teu wajesna. Aduh. anjing awaknya dari bagong. Mana ciput anyar deh. Sendal anyar. Nah, jam meuli ciput teh. Da aing anyar dicukur ini buat setan rasakeun ku aing. Urang rencana di ngeureun Mang Satang lah. Mang Satang. Karunya kan. Baiklah dek aing dendam ya can ieu euy. Ngaranna can terbalaskan. Kumaha keneh? Karunya anjing. Ah, Ya kumaha? Da kene teh.
Bang euy. Banyak. Aja lah kumaha di mah. Soalnya dulu rumah Israel. Ayo aing ngajailan. Ayo tuh ah. Bro. Anjing kolot gitu rahasia. Weh, budak ke koplok kan bocil. Bro, urang bae tong ngagabung jeung geng maneh. Emang mana bisa nawan? Bisa lah gelut mah bisa. Anjing awak leutik ge bisa gelut. Bae ini hina seurut ngelawan aing teh mana. Anjing. Ayo atuh ayo ngeluar. Ayo lah. Heeh. Ayo lah. Aing bos maneh. Heeh. Betul. Siapa teh tadi itu ke aing. Aing ieu ngabales ke sia. Bahaya aing. Nah itu aina beneran gabung ka aing. Bener. Nah, kita udah giwe lah. Urang rek minta bantuan bapak urang digebugan ke preman pasar. Maneh wanita Nyawa nih atuh pira getenan pas. Kela aing nek nanya, emang bapak maneh saha? Mang Satan. Sawan aing anjing. Hah? Kanawan? Anjing. Kumaha? Si Satan. Baiklah. Tuh, satang mana aing? Satanging. Nu mana sih ada loba ngaran satang teh. Satang. Kela. Aing nginjem lah topi jeung kacamata sia. Dan mulus gagah kan kitu aing dulu di mana nulis sia eta mah lah. Mulus aing kudu. Nama orang ospek lah kumaha kemampuana. Ya lo ospek ya. Ospek. Itu Ospek kumaha? Aing bingung mah ospek naing. Nah, bae ospek kitu lah. Wah aing bari ngadari aja. Mas, tong di ospek. Tong loba ospek, pancol aja aing genut. Anjir rasa kitu. Darar lah. Nah, hati. oh ku aing masih tanah. Oh, lah buru. Ini dah. Dah. Daki goblok kitu Bae buru. Oh, si tanah tuh si teh. Oh. Dalton bos. Oh, paco. Lah, tadi mulai. Oh, lah. 1 2 3 Anjing bos. Aduh. Ah, bos, urang rek keleh, bos. Bos. Aduh, di anjing. Tolong. Genut. Bala hosya. Udah enggak ada gede, bos lagi tiga bos. Ya. Oh, enggak ku aing diriksut ya ayo lah. Yo, pakai kacamata. Maneh jadi bos lah ayeuna mah. anjing. Ayo ya. Lah, engke ngajalan Karsita mah. Jangan lupa subscribe and like comment. Geusnya yuk.